jajanan waktu kecil ya. Ini termasuk jajanan apa ya? Jajanan baheula, sebenarnya tradisionalnya. Nyapanya jajanan tradisional. Gulali, bahan nate tinu naon, Pak? Gula. Esen kayak orang makanan. Tapi gula ini teh murni gula ngumpul, Pak. Gula. Diaduk-aduk meureun kitunya. Kita digodok heula. Oh, digodok heula. Paneli. Cenah. Kita aya sabaraha variasi, Pak? Paling iya teh. Hah? Variasi. Oh, aya sikat gigi cenah. Ieu teh naon tah kembang trompet ieu ya raket. Ieu naon bintang gitu nya. Raket. Tah ieu upami kapungkur mah tah nu populer mah ieu empeng. Endot bayi empeng. Tah. Aya hahayaman nyapanya? Tah. Aya kuda. Oh iya, kuda. Ieu kuda renggong. Kuda renggong Sumedang. Tah Bapak abdi mah yang didamelkeun lah, hayang ningali Pak geus. Nyobian anu rumit mana Pak? Anu ngadamel nate membutuhkan ieu kriwel gitu teknik mana? Iya. Oh, anu susah mah kuda. Berhubung Sumedang kan terkenal dengan kuda renggongnya, urang cobian ieu pesen kuda renggongnya. Gulali kuda renggong we, Pak. Tuh, bikin kuda renggong deh. Pundukna gitu. Pundukna. Rambutna ya anu di ieu. Tah, oh eta gitu. Tapi aya nu ditiup teh geuningan Pak. Bisa ditiup teh dengan naon eta? Hayaman gitu. Oh, hayaman ya. Hayangan ieuna kawatna teh dicanak, karena kitu mah kada di bolongan mangkarna. Oh. Tah Bapak icalan nu kieu tos sabaraha taun? Main, ieu teh Aya 10 tahun. Gusti 10 tahun turun temurun teh Pak keahlian kieu. Biasanya mah turun temurun tapi sebagian gitu. Oh. Kapungkur teh ti Bapak gitu. Nya. Iya. Nah, trala, udah jadi nih kuda renggong Sumedang. Tuh, namina kuda renggong Sidinar cenah nu aya di Conggeang. Tah ieu teh hargina teh mung 2.000-nya mirahnya upami teman-teman mau main ke alun-alun Sumedang tah engke pendak sareng si Bapak nu icalan gulali cenah. Gulali nu sagala rupi bentuk, aya kuda, aya kembang, aya tarompet, naon di Mang? Pak. Seueur we nya rupi-rupina di dieu. Hayam cenah tah. Tuh, aya bintang raket, amung 2.000-nya mirah. Nah teman-teman, itulah gulali ya jajanan tradisional Sunda meureun dan teh Sunda ge seueurnya di nu sanes oge di daerah sanes ge nya. Oh Sunda nu kieu. Oh jajanan tradisional Sunda zaman baheula, zaman kapungkurnya. Tah upami nu generasi 80 90 nya panginten sering nu kieu mendakan di SD kitu nya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enak banget nih teman-teman, serasa makan kuda renggong.